Wilujeng enjing para wargi di lebat Gusti Yesus. Renungan orang kanggo dinten ieu nyaeta bab anu ka-15. Seueur Rudi Hartono. Salah seorang pemain bulu tangkis favorit sim abdi nyaeta Rudi Hartono. Anjeunna nyaeta seorang pemain paling kasohor anu ngengingkeun seueur medali sareng Piala Dunia kanggo Indonesia. Rudi Hartono ngagaduhan DNA ti Gusti pikeun janten juara dunia. Tapi Rudi Hartono oge tekun latihan kanggo hal ieu. Ngagaduhan DNA anu sae henteu ngajamin seorang jalmi bakal janten jalmi anu sae. Misalna seorang anu ngagaduhan DNA pemain bulu tangkis henteu janten otomatis janten pemain bulu tangkis anu sae. Hiji DNA anu sae mung masihan potensi wungkul. Anjeunna kedah masihan pilihan kanggo ngadisiplin diri sareng latihan anu rajin guna pikeun kenging potensi secara lengkap. Abdi percanten yen Indonesia secara potensi ngagaduhan seueur pemain bulu tangkis kelas dunia. Tapi seseueurna anu ngagaduhan potensi henteu terang potensina naon. Atanapi henteu ngadisiplin diri kanggo ngamaksimalkeun potensi aranjeunna. Pon kitu deui seorang Kristen anu dilahirkeun deui ngagaduhan DNA Kristus supados janten sapertos Kristus. Istilahna unggal orang Kristen anu dilahirkeun deui ngagaduhan potensi kanggo janten saurang Kristen anu sae di kelas dunia. Namun seseueurna henteu terang potensi aranjeunna. Kanggo aranjeunna anu terang, seseueurna milih kanggo henteu ngaoptimalkeun potensina. Allah ngajarkeun bebeneran ka urang. Allah oge masihan parentah supados urang taat kana bebeneranana. Namun Allah henteu tiasa maksa supaya urang taat kana parentah-parentahna. Upami dipaksakeun tangtos urang janten robotna Allah. Kataatan urang sanes sabab urang miasih ka anjeunna. Allah masihan parentah supaya sadayana urang Kristen midamel kasalametan aranjeunna. Dina Filipi pasal 1 ayat 12. Seueur anu salah paham kana ayat ieu. Aranjeunna ngahartoskeun yen urang kedah midamel kasalametan urang. Hal ieu henteu mungkin sabab henteu aya saurang oge anu tiasa midamel kasalametanana. Sabab lantaran kabehanana oge geus nyieun dosa jauh mengpar tina kamuliaan Allah. Rum pasal 3 ayat 23. Salian ti eta, upami urang nyatana tiasa kenging kasalametan ku padamelan urang, tangtos Allah henteu perlu masihkeun putrana anu nunggal. Mung Yesus anu parantos pupus dina kayu salib kanggo mayaran hutang dosa urang dina kayu salib eta ngalahir geus tutas atanapi lunas. Padamelan kasalametan parantos rengse. Parantos dipidamel ku Yesus di kayu salib. Dosa parantos dibayar lunas. Tugas urang sanes midamel kanggo ngengingkeun kasalametan. Tapi midamel kanggo ngalakukeun kasalametan urang. Abdi masihan hiji contoh. Sawaktos abdi kuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas Singapura, abdi diajar soson-soson kanggo ngengingkeun gelar dokter. Saatos abdi diwisuda sarta dilantik janten dokter, abdi moal dugi ka icalan gelar dokter. Gelar eta parantos janten milik abdi. Ku gelar eta abdi ngadamel
ngalakukeun sarta ngalaksanakeun tugas abdi salaku dokter. Namun ti saprak 20 tahun anu kapengker, abdi henteu ngalakukeun praktek dokter deui. Ilmu sareng pengalaman abdi salaku dokter parantos henteu guna. Henteu aya anu nampi pelayanan pengobatan ti sim abdi. Malihan ayeuna seueur anu kenal ka sim abdi salaku saorang pengkhotbah sanes saorang dokter. Sabab abdi henteu ngadamel anu saluyu sareng keahlian abdi salaku saorang dokter. Seueur orang Kristen anu sapertos kieu. Yesus parantos midamel kasalamatan eta kanggo aranjeunna. Samalah linggih dina manah aranjeunna. Namung aranjeunna henteu midamel potensi anu dipimili ku aranjeunna. Aranjeunna henteu ngamuliakeun Gusti Allah dina hirup aranjeunna. Aranjeunna henteu janten berkah kanggo anu sanes. Aranjeunna miceun potensi kahirupan eta. Namun sanaos kitu aranjeunna moal kaicalan kasalametan. Sabab Yesus parantos didamel kanggo ngengingkeun kasalametan eta kanggo aranjeunna. Kalintang pikasediheun upami urang dongkap ka sawarga. Nyatana urang salaresna tiasa janten Rudi Hartono kelas dunya sacara rohani. Tapi hanjakal pisan urang langkung milih janten pemain badminton anu henteu berkelas. Nah saderek terang yen saderek ngagaduhan DNA pikeun janten endah sapertos Yesus Kristus. Kalimah piwuruk kanggo urang sadayana. Unggal orang Kristen anu dilahirkeun deui ngagaduhan potensi kanggo janten saorang Kristen anu sae kelas dunia. Hatur nuhun saderek sadayana, wilujeng patepang deui dinten enjing. Gusti Yesus ngaberkahan.